Aya nu komen naha bet sesar gara-gara naon tah. Caritana kieu dak urang ge da hayang nama sabener nama normal. Da geuninganan cenah cageurna teh terehan kene normal nya da. Tah, terus we keur hamil 7 bulan teh tina beuteung teh kaluaran getih. Ari geus kitu teh ku urang teh dipariksa we da sieun ku nanaon geuninganana. Aipek si horeng geuninganan cenah ceuk bahasa kadokteran nama eta teh ngaranna teh plasenta previa. Ari cek urang teh naon sugan teh geuninganannya da urang teh mulus-mulus cigarek ngajuruk eta geuninganan dak normal nama si ari-ari teh atawa si bali teh aya dina suku budak lamun misalkan geus 7 bulan teh geuninganan ari ieu kalah na teh aya na teh disuhun ku budak jadina teh lamun maksakeun kaluar oge nu kaluar teh si balina ti heula teh orok nanti tukang paneuri jadi disuhun anu dadina dina bujur nya teh dak urang geus kumaha bingung nyaritakeun teh ngajelaskeun teh pokona mah kitu we lah teu bisa nya ai urang mah geus pasrah nya harita teh da kumaha deui cek urang teh nu penting salamet duanana. Ari indung urang mah ngahuleung sadak cek manehna teh cenah urang ge boga budak 5 sugan ka dijahit heuh atuh da cek urang teh beda deui zaman ayeuna lamun ditanya nyeri teh nya nyeri atuh dak pas biusan teh mah geus nyeri beuteung teh asa diteuneunnan beling rada saangke rungseb rek hudang hararese rek batuk hararese boro-boro ka batuk nya dak ngarenghap oge judesan oge ku suster pernah oge urang teh dak gara-gara umur urang teh cenah leutik keneh meureunan disangkana teh budak sakola atawa kumaha lah padahal nya cek urang mah lamun misalkan gawe mah gawe we ulah nguruskeun hirup batur nya dipariksa teh disentakan sia dak dak durasina ternyata